Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaan itu teteh? Masak kayak dia dek naon. Lain, aing ka dieu boga omongan karena teteh. Jual omongan naon. Tapi teteh ulah marah ya. Gara bae dek nanan marah. Lain amar rada teh enak teh sin kasinggung soalnya imah rada harit ieu mah. Rada carekeun soalnya. Lain, tadi teteh keur ulin ka imah kami. Teu maling duit kami di luhur kulkas. Heh, ai dia naonan ngaranan aing maling duit. Ai, dia aya bae. Lain ngaranan aing mah maksudna soalnya tadi kan di imah aing eueuh sasaha, cuma aya teteh doang sorangan ka deuleuna eta teteh nyurigakeun ku aing ka girang ka barat gugili began doang naon teteh nu maling duit di luhur kulkas tadinya. Heh, aing mah guguli beden ge kadinya atuh aing mah dek niat padagang lauk dek naon. Alah eta mah dia mah acting pasti namanya nyokot duit di luhur kulkas aing nyahonya. Aduh. Jujur bae teh jujur jadi jelema masuk pulang paling bangor. Dek naon dia ngaranna aing. Nek nan malahan seuri lain curi. Dek naon sari jangan corit dia. Nyaho ieu.